Ampun, pegawaian teh aya-aya bae dan aing mah. Kebeneran itu juga si Ocad keur ngari teh keren tuh. Mang Ocad. Kemana Untai? Kena Mang Ocad. Ngarit. Oh, iya poe Jumat kieu kalau suruh ngalaawi jeung Agustusan cenah. Reuh pagawean aya-aya bae aing. Orang kieu. Oh, aing. Aya nu ieu teh kebon awi nu deukeut. Saya teh beli dia tah. Oh, ini saturun Mang Ocad nya. Mangga. Oh, mangga. Awi Mang Toy. Kebenaran atuh Mang Karman. Aing keur disuruh bae ngaawi ti suku Pak RT jeung Agustusan cenah. Ih, kebenaran atuh Mang Toy. Urang keur ngalah jeung barudak. Ayo Mang Toy. Bang. Barudak. Ngaawi yo. Emang Mang Toy na butuh awi sabaraha deh. Nyameureun kudu loba dadap jak di pinggir jalan Mang Karman. Pak RT nyuruhna tadi isu kudu menang awi cenah jang umbul-umbul Agustusan. Atuh eta mah kudu ngajual meureunna ari loba kitu mah. Da urang ge jeung barudak butuh meuli jang meuli rokok meureun. Rokok mah urang ge mau Mang Karman. Nyai ka barudak karunya. Teu mah rokok sugan ka handap bengtinan urang. Entoh be aku barudak. Da mantuina butuh awi sabaraha. Teuing nya 20 batang mah meureun kudu. Oh, 20 batang mah itu kebenaran urang jeung barudak semeunang 20 mah. Sabaraha hijina? 5.000 bae ti urang mah, total mah. Kira aku awila lembut kieu 5.000. 10.000 kumaha? Enggeus, pokona mah aing mah teu nyaho-nyaho hayangna ge 5.000. Dah, aing teu wani Mang Karman sakieu kudu 5.000 mah nya teh nganggep ka aing babaturan. Ih, atuh ari masalah duit jeung babaturan mah beda deui. Nya ane baturan jeung aing teh geus lila. Awi si aing ayeuna mah 5.000. Bisa ayeuna mah kieu bae, dieukeun goceng kumaha? Oh, geus atuh, siap, goceng mah. Woi, kumaha barudak? Deal teu? Siap.